tah Kang tabeuh teh tong bobor di pasar di makam ge dilarang. Di makam usah sabayangkeun ku Akang sok. Gelo tuh abi sok. Bener tuh Kang. Assalamualaikum Kakak Pramuka. Waalaikumsalam Kakanda Pramudi. Pramuka Pramudi. Terus lami jantan Kakak Pramuka? Nemet tadi 3 menit. Siga tukang benar domah. Kakak Pramuka ya teteh. Nah, ayeuna ieu tos kasumpingan Kakak Pramuka. Ari tadi mah nyariosna teh naon? Preman mana? Preman Pasir Luhur. Oh, Preman Pasir Luhur, daerah Cikaraos. Daerah Cikara. Cikaraos, Kecamatan Teu Karasa, Kabupaten kumaha maneh. Eta teh. Enggal eta Kabupaten Enggalnya. Engal, abi nu ngadirikeunana bupati abi eta mah. Wali kotana abi. Stafna segala rupina. Stafna segala rupi abi di Borong. Upami aya nu pesan KTP Ka abi langsung. Oh, eta mah. KTP, kakak, terus jam kesmas, jam kesos ka abi biasa. Nu nikah. Nu nikah ka abi. Ku abi oge. Ku abi oge. Atuh teh aya calonna abi lah. Calon eta mah bebas teh mah. Pokoknya kakak mah kan segala rupi we nya. Kakanda Pramuka Jawara Pasir Luhur. Kakanda Pramuka Jawara Pasir Luhur. Nah, jadi dina ieu kasempatan ayeuna urang ngarempug Kakak Jawara Pasir Luhur. Tong dirempug tukang teu wani. Abi teu wani Jawara. Jawara teh di Pasir Luhur dia mah teu. Kuduaan wani dia teu wani abi sumpah. Wani dibawa ka pengadilan teu wani nyaan. Di dia mah teu wani di dia mah teu wani. Punten ah di dia mah. Isin. Nah ieu kakak Pasir Luhur ieu kaleresan anjeunna teh seniman anu memang teu payu. Terus lami anjeunna teh teu payu. Hawatos atap katami di ayeuna aya Covid, lockdown. Beuki we teu payu. Karunya ieu mah pokona barjeuna ge upami aya nu pesen ulah pokona mah. Man teu payu. Leres-leresnya dalam mun payu mah pesennya. Benar. Bebas abi malah. Sibuk naon ayeuna teh? Ariku ayeuna mah Kang kulantaran Covid-nya. Covid-19 mungkin bahasa Inggris kade eta punten sah eta Covid-19 ku kaena PSBB enten boborak. PSBB teh eta Perserikatan Sepak Bola Singkatan naon? Sama del SD. PSBB sami gitu ya. Kudu dibahas. Ku ayeuna mah sesah kacida. Mun tong boborak ceuk parebasana keur dahar ke ngarehap ge hese. Cenah ceuk urang Sunda mah. Keur ngarehap ge hese. Jadi ku ayeuna Covid teh lain kumaha nya nyusahkeun 2 kali lipat Eta teh bagi abdi mah kitu komo seniman gitunya. Biasana nabeuh ngomong jadwal di mana-mana ieu beuh dahar naon jukut ge sieun ku Covid tuh kan kitu Kang leres ari Aka jukut-jukutna ku Covid Covid sieun ku Covid sok kabayang masyarakat disemprotan jukut disemprotan pan sieun berarti leres Kang ya abi teh tuh hebat bener gitu Kang. Nah oke dina ieu kasempatan teh katambih ku Kang Gawir si Gawir teh geuningannya. Si Gawir. Nah di dieu memang naros ka seniman anu teu payu kumaha sih Covid pangaruhna ka anjeunna we hungkul ieu mah keun ka batur mah da teu ngabahas ieu mah ka anjeunna hungkul gitu. Pengaruhna nya abi bagi seniman gitu seniman lain seniman atunya ari seniman modern geus kakenal di mana-mana ieu mah naonnya lain seniman Kang aya bahasan halus teh seni boy. Seni boy masih kan leutik kene, henteu leutik kene. Jadi seni boy. Oh nya seni boy. Seni little. Arts little boy. Eta Kang. Jadi mun kacida pisan karaos pisan gitu nya. Karaos pisan dampakna tina ekonomi, tina perubahan sagala rupi karaos pisan gitu. Bagi abdi gitu muhun ngabuntukeun lah saresna mah ieu teh tanda tanya keneh abi mah naha ieu teh Covid deh nah penyakit beneran gitu atanapi penyakit politik tak eta teuing tah nu mana dalam mau disebut penyakit beneran urang cager atuh
Hidung bapak calalager kabeh. Leres. Namun penyakit politik emang kerame kan politik genjeleng pisan teh sampai kayak Covid eta si eta. Urang mana sih Covid? Ka aing wani bejakeun sok. Oh, preman danya ieu preman kami pasti luhur kalem. Upami urusan sareng politik atuh ayeuna teh bade nyalon benernya si Covid deh. Insyaallah tah lamun Covid bade nyalon nabi jadi wakilna. Gitu Kang. Aya dampakna mun karos ku simkuring gitu nya salaku pelaku seni. Mun. Jaten anu biasana tiap dinten teh ninggal kalender teh nyerian Di buledan teh apa teh agringan jeung main jeung ieu mingon ieu main jeung ieu hampir tiap hari abi payu punten Kang Alhamdulillah sebenarnya mah payu pisan abi ngan sapra Covid jadi henteu padat merayap abi jadwal teh salesna mah sebelum Covid gitu siga macet mun lebaran tah eta macet lebaran teh Kang dumpak dengan bus nya bus pejejel segala rupa nepi ka kaluar dina kiloan ka ayeuna mah teu aya Kang tong bobora bus tong bobora truk sapeda ngaliwat ke eueuh. Tapi kan enak rame sapeda geuningan. Agoes Kang. Tah cek abi ge. Nah ieu teh preman teh nah si panyakit, nah si politik. Nah preman Kayak heula. Preman panyakit atau preman politik? Covid loba tapi nu agoes ge loba. Bener. Apan berenang aturan Covid de awas nah lamun keluar kudu make ieu. Mun. Ulah aya standar protokoler ulah banget wae nu standar teh. Da eta ge aturan ge standarna Kang. Kudu make tapi hare-hare kan ningali di jalan. Sok ngenes gitu Kang. Abi kamari teu main nya. Hajat dilarang. Wah, tidak boleh keributan, keramaian, keributan. Oh, pas kamari ini ke pasar, ngariung jelema si koplok gitu. Perlu tuang ari meureun ka pasar mah. Kang, ari abi teh perlu tuang gitu. Atuh lah sanes nabeh di pasar. Tah eta Kang, tabeuh teh tong bobor di pasar, di makam ge dilarang. Di makam usah sabayangkeun ku Akang sok. Gelo tuh abi, sok. Bener tuh Kang. Di pasar dilarang, di makam dilarang mau di pasar ya. Keur nabeuh, keur main. Padahal makan bisa sekalian gitu di pasar. Asalna nepi ka kuburan ge ratakeun jadikeun panggung. Leres. Biasana mah kitu. Ari ayeuna Bobora kuburan ge mungeun ningali abi. Aneh Kang cek abi ge naha ieu teh drama penyakit beneran atau drama politik. harus Abi nu bodoh tapi pinter. Kisah-kisah nama meureun siga kisah sinetron gitu. Sinetron lah juga sinetron ciga anu dina TV geuningan. Geus rek panggih Tuh, isukna pae, pasar pae nya. Ya ajab itu naon euy. Sanes ajab anu ku menangis. Heuh, dawuh deui eta we laguna teh nu pangpayu. Eta nu kapal kan. Lar abi dangdutkeun eta. Sok nonton abi masuk dangdutkeun kalareskan Kang. Seunu request mangitanya lagu eta mah. Karaos lah meureun ku akangnya. Sok di dieu kumaha ti sapek dongkapna si panyawat eta. COVID-19 eta Kang. 19. Naon ari 19 teh naon? Nen teh salapan. Teh hiji. Jadi salapan hiji. Yo dibalik 18 yo. 18. Dan bahasa Inggrisnya kamari teu lulus abi. Tupal teu lulus Tupal teu lulus abi mah. Tupal mun grammar abi lulus grammar mah. Yes, mohon. Thank you. Grammar mah. Grammar abi kaleresan dosen pembimbing abi gitunya terus grammar kapungkur nah abi salah Bung Elga. Grammar Elga teh Rikosi Hombing Om Bos Dadang Datang Domba. Muhun eta teh mun wakilna teh Solehudin Firaun muhun. Insyaallah kakenal insyaallah. Mata nabi teh lulus tah. Anjeun ge sami 10 tahun. Kuliah 10 tahun. Bayangkeun batur mau 4 tahun geus 1000, 10 tahun teh lulus. Halo. Lain dari grammar eta teh anger masih kene parahu gunung. Yes. Sunlight, yes. Matahari terbenam. Bulan terbenam. Ke ari sunlight makan eta teh sabun. Nah bisa jadi matahari terbenam. Sun apa sun? Matahari. Light Cahaya. berarti cahaya Matahari. Anu salah. Ya akang kan terbenam na belah mana? Hello, itu perumpamaan ya. Perumpamaan. Please deh. Kudu apalah. Akang kudu diajar deui Kang. Kuliah deui lah. Kabung agar kau sambing ngompos dalam tanam domba. Kitu Kang muhun. Wih deui ya mah wih deui ka wilayah seni anu memang ku ayana COVID-19 kudu kitu nyebutna teh 19 yes. 19 biar kelihatan Inggrisnya. Grammar yes. Ku ayana 19 meureun sadayana nya. Sadayana ieu mah Sadayana buat jadi meureun teu tukang MC hungkul. Ngara dampakna kasadayana Kang. Kasadayananya. Karaos
tukang bubur, tukang batagor, tukang cicing, tukang digawe, anu boga Tukang toko, sare. tukang sare sagala karaos. Karaos pisan Kang. An hiji nu teu karaos Kang. Naon? Di mana ngangeun teu diuyahan teu karaos pisan Kang. Eta Beres. Tinu Agung. Berarti tos kirang langkung teh kan ti Januari Februari ti Maret Maret, Kang, Maret. ayeuna Agustus Maret April Mei Juni Juli Agustus 8 bulan lah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Yuda, Yunsi. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Terus genep sasi Kang. Genep sasinya. Laras kalarasan teh pas harita Maret teh hampir coba abdi wungkul 17. Job Acara Kang. ti mimiti macul ngumbah piring ngumbah wadah. Ngurebeukeun. Ngadu domang, ngadu hayam lepi. Di MC-an tadinya. Di MC-an. Leres Kang Mun. Wah, kacida soakna pas harita langsung PSBB jeung ditutup. Waduh, kumaha ieu mikiran teh lain keur. Tapi kan nu geus asup DP mah genah teu balik deui. Nah itu Kang cek abi ge karena dampakna ka sararea. Sanes ka MC wungkul, sanes kan boga acara wungkul. Nu boga acara ge beunang. Dicokot dipenta deui. Oh, henteu atuh da geus asup DP. Kang abi mau wani dibawa ka pengadilan, Kang nyaan dicokot deui. Cokot deui. Pul tadi dicokot deui. Dicokot deui. Aya nu geus kapake kumaha? Ya, eta mah ridokeun ikhlaskeun. Mun bati pulsa jeung motor eta jeung bensin gitu. Tuh, geningnya Sakali MC aya 100 juta dibayar. Insya Allah Kang lamun 100 juta Kang abi malah di dieu Kang. Oh, moal sedih Moal gitunya. sedih abi ka Inggris, Jerman, Prancis, USA, MC eta teh. Zimbabwe, lain gitu negara. Abi lamun dibayar 100 juta nya, insya Allah lah gitu berkahnya. Oh, berkati Gusti gitu eta mah. Gusti Allah eta Tapi walaupun rek leutik rek gede da eta mah kan rezeki ti pangerannya. Urang disyukuri. syukuri. Mun gede rek leutik ge ayeuna leutik isuk meureun gede. Sabar we meureun eta ge. Leutik keneh mah nya wadahana we ngaduakeun isuk deui we meureunan gitu. Disyukuri lah Kang lah. da heuy jeung deudeuhnya. Heuh jeung deudeuh hirup mangan loba heuheuna wungkul leuwih deudeuhna gitu. Kahayang mah. Ari saur mah gaduh putra anu memang non kuliah sakola ayeuna teh di Amerika. Laras hiji anu tos dua abi putar dolasan Kang Muhun anu hiji pamegat anu kadua istri nu pangalitna istri nu pangageungna pamegat. Kele istri ti pamajikan nu mana istri? Kayak heula euy. Akang mah teu kedah uningan lah akang mah. Keun eta mah Rusia. Secret naon? rahasia. Thank you. Yes, rahasia lah eta mah. Kalarasan alhamdulillah anu hiji di sakola di New Zealand. Oh, sanes Amerika. Sanes anu hiji di New Zealand teh mana eta teh? Palabaheun New eta New Etan. New Zealand Kang, barat lamun. Selandia Baru panggilnya. Eta Selandia Baru muhun. Selandia Baru. Da baheula mah diganti eta ayeuna karek ayeuna diganti Selandia Baru teh baheula. Lamun Singaparna. Selandia lama Singaparna. Singapar ti Garut Mengko samet ka Singaparna tah Akang aya walungan di dinya. Akang langsung coba insyaallah Kang. Modar. Alhamdulillah Kang mun tos dua anu hiji di New Zealand anu hiji di kalarasan kamari teh ti Jerman ngalih ka Inggris Kang. Oh, ka Australia punten. Australia. Di ieu naon teh laras eta teh universitas naon? Di Melbourne University. Eta teh di Australia. Melbourne University alhamdulillah. Meni siga nu ti Banjaran ka soreang kitunya ti Jerman ka Australia teh nya. Alhamdulillah da aya murang kali main nu nanggung Kang lah. Dikikira panggil Karasan alhamdulillah gitu Kang. Anjeuna di ditu gitu dua anak gitu muhun. ditanggung. Nah, teh ditanggung alhamdulillah karena Aya nu pesawat. nanggung. Aya nu nanggung Kang. Alhamdulillah dua anak di luar lah. Abi mah luar negeri Bang. Kale lain luar negeri Kang. Muhun luar negeri alhamdulillah tos harukses anjeuna nya meureun kalarasan abi nuju lockdown di dieu abi mah icalana sedik-sedik lah. Kan naon icalan teh? Oh, aktivitas lianti di bergelut dina wilayah seni. Oge aktivitas icalan Kang alhamdulillah. Icalan ranginang Kang. Ranginang. Payu. Alhamdulillah Kang mun ranginang abi mah ranginang kahontal Kang. Namina ranginang lampedoy.
Naon tah lampa doi teh? Lampa doi teh mun di bahasa Sunda mah PE deungeuna nikmat. Karaos pisan Kang. Akang kada meser. Jos pokoknya mah. Jos, alhamdulillah eta ranginang eta tos ka luar negeri alhamdulillah. Aya rasa naon wae cik? Strawberry, kurma, anggur, nah tukang ranginang mah ngasih we ari Kang. Mana we kan Tapi aya variatif. Laras variatif aya Kang, memang aya rainbow, ranginang rainbow. Oh, warna-warni. Las warna-warni terus rasana aya nu strawberry lah. Rainbow eta warna naon wae nu ayana eta? Rainbow warna-warni Kang. Naon wae nu aya? Mehiziki Beniu, yes, pelangi. Ya seperti bodas jeung hideung lah eta mun Kang mun. Terus aya rasa lada, pedas, aya rasa manis, aya original. Alhamdulillah Kang. Pajeng eta teh pajeng alhamdulillah lebih ka nya kumurang kali di Canak lah. Oh, di Canak. Da sami murang kali gede ditu Icalan kan. Icalan eta tapi kuliah murang kali teh. Icalan Kang. Cek saha kuliah murang kali abi. Sabanawe teh. Cek abi ge murang kali abi hiji di New Zealand, Selandia Baru. Anu kadua di Melbourne University. Lain kuliah, sarua dagang ranginang kan gitu. Jadi di emperan lah dagang. Sudah go internasional pangintennya. Oh, jadi ranginang ka Hontal mah geus go internasional. Ranginang silam pedoi teh ya Kang. Punten sanes ka Hontal silam pedoi nu ka Oh, Hontal. silam pedoi nu ka Hontal. Leres lah gitu. Alhamdulillah Kang mohon. Go internasional. Ari sugan teh kuliah. Cita-cita teh ranginang ge bisa go internasional. Rek dikembangkeun moal eta si ranginang teh. Insyaallah aya samodel ku abi dikembangkeun moal insyaallah paling varian rasa lah. Terus varian rasa. aya salian ranginang kan aya jampang, parered rangining. Ada jampang teh. Nu sapertos kumaha Jampang di Sukabumi aya Kang caket teh, jampang Surade Kang. Masa tuangeun. Ranginang hungkul. Henteu Kang, Kan nu tradisional teh seur aya ranginang. Rangining. Rangining teh adina juga namanya. Ranginung teh lanjut ti Ranginang. Tas si Ranginang teh boga anak. Si Jampang. Si Jampang. Si Jampang teh incuna si Parered. Ka imah yuk Kang. Berdua. Persi bacol kalian Kang. Atuh udah kedah jelas silsilahna naon oge atuh. Oh, jadi ranginang urang mah icalan teh ranginang, rangining. Rangining mah nu bentukna teh siga majun geuningan nya. Nah, eta lah siga gundukan majun. Siga majun Kang. Nya. Itu numpuk geuningan. Nah, eta raosnya kacida. Ngan dua hungkul eta henteu bangsa opak. Aya opak-opakna aya opak aci sareng opak sampe di abi mah muhun. Aya opak sampi, aya opak aci, aya anu opak nu manis. Kela opak aci teh kan sampe teh jadi aci. Oh, henteu Kang benten anu kasar aya opak sampe mah rada kasar. Opak jadi sampe. Jadi paruna manualization. Oh, manualisasi lah. Manualisasi. Opak aci, mun opak aci mah anu diperes geuningan si eta caina gitu. Jadi dihijikeun. Aci mah bebas, aci naon enggak aya Kang gitu. Teh. Laras. Berarti ranginang, rangining, opak. Oh, berarti urang mah najan ku Covid oge tetap gitunya berupaya jang keluarga mah gitunya. Syariat jeung hakikat. Ngadoa teh kudu di jalanan, ulah ngadoa hungkul jeung kaluarna. Ikhtiarna eta. Ngadoa terus-terusan mah istiqomah cenah di masjid. Kudu eta anger bener. Bismillah ya Allah nyuhunkeun artos 5 juta. Tetap kudu usaha eta mah nya. Cek busikan geus dibere hiji masing-masing ku kami ngan sok ikhtiar. Nah, itu Kang. Tauhid pisannya. Abi mah tauhid Kang laras. Pesantren kantos. Kantos alhamdulillah Kang abi ke masantren anu atos di SD lah nuju alit dugi ka SMA abi masantren. Di Mama Haji Kirang Rawas gitu. Teh Kang alhamdulillah abi masantren. Da abi SMA MA di abi MA ge abi muhun pasantren MA teh. Hah? MA teh Mekar Abu. Ku mekar Abu bukan Madrasah Aliyah. MTS Madrasah Sanawiyah. MI geuningannya Madrasah Ibtidaiyah. Ti ayeuna tah teu ngarti naon hartina PAUD. PAUD apa cing madrasah panginten? Madrasahna eueuh sok. Ari P-na naon? Pandemi piraku. Pan madrasah meureunna. Pan madrasah PAUD teu rame kan. Sing punten ya anu uninga PAUD naon wartosan abi lah insyaallah mohon. Itu uninga PAUD mangga pokona mah wartosan. Laras abi teu uninga tah. Tak kitu Kang muhun kukayaan dugi ka ayeuna kitu sanaos ayeuna masih aya pandemi dilanda ku pandemi tapi insyaallah lah berkah dina segala rupina, maju dina segala rupina. Iya. Tapi kan meureun henteu wae balangsaknya ku ayana pandemi teh. Laras Kang laras. Teu wae ngahambat.
ngahamba. Oge henteu mun di ceuk kasar nama meureun henteu wae negatif lah. Nya henteu wae Tapakuraneun Kang negatif. cek abi mah, tapakuraneun. Punten di tauhid, tapakuraneun Kang. Mangga mana tauhid. Enggak lewat. Lalu Kang ieu tapakuraneun. Sagala rupi ieu pangeran geus masihan. Ieu punten ada ceramah heula nya. Punten. Mangga we ieu mah sok. Pangeran nurunkeun sagala rupa anu ka urang teh. Nya Pasti aya sababna. pababna jeung mangpaatna. bener. Nah eta Masa Kang. mata-mata mere Mas gitu nya mata mere panyawat sagala rupa ge tangtos eta mah tauhid jang cek abi ge. Pan tauhid aya tilu Kang, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oh, is. Ari teleumaneun lah eta mah. Teleumaneun nya eta Punten teh. abi filsafat mun berhiji lah mun. Filsafat. Filsafat tauhid abi nomor hiji Kang punten. Sanes sombong itu dah. Ari Kumaha, sareng pil kita obat nyeri eta mah Kang, obat nyeri awak pil kita mah Kang. nya gitu jadi meureun henteu kabehna jadi dilihat dina sisi negatifna oge nya ya pandemi teh pasti aya sisi positif gitu. Kebanyakan orang memang dilihatnya memang negatif. Kang. Jadi seakan-akan itu bencana. Seakan-akan Seakan-akan seolah-olah katanya urang teh non ku ayeuna pandemi itu urang teu bisa gerak. Asana Teu teh kuuleun we nya. Kuuleun pisan. Ya Allah gitu. padahal mah teu kitu penginnya Nah, cek saya ge naon? Ieu tauhid. tauhid Talaheuneun. Pikirkeuneun urang. Jadi nya telaah urang meureun nya naha sih beut kudu kieu nya. Leres. Tapi kan sisi positifna nu samisal siga kamari lah pas bulan puasa. Leres. Kan nya anu tara di imah jadi sok di imah bebarengan jeung keluarga. Nah, eta Kang. Positifnya, leresnya. Positifna. Anu biasana naon tara jeung budak Jadi jeung budak, jadi apal karakter budak, apal kahayang budak. leres, apal kebutuhan pamajikan geuning. Pamajikan teh ripuh geuningan di imah teh. Lebih-lebih ti urang tah jadi apal. Jadi apal gitunya. Ibadah beuki deukeut. Beki deket gitunya. Jadi teu malulu wae negatif gitunya. Leres, sareng Pasti aya secara sisi geografis positif. ge bumi kelihatan bersih Kang. Bersih ku aya Leres, Covid teh. Punten abi jurusan geografi Kang. Oh nya. Mun kuliahna 8 tahun setengah. Leres, bersih alhamdulillah. Dari kapungkur mah kuliah teh nepi ka 20 tahun nya. Leres, eta Ieu mah salapan Abi 7 tahun setengah lah. Oh, 7 tahun. Kuliah teh. Kuliah muhun. Da ari abi mah kuliah teh lain mampu Kang. tapi Lain kulantaran ku mampu tapi merekatkeun. maksakeun Maksakeun. Eta segala rupiah kan ku merekatkeun mah urang teh. jurusan geografi ya Kang Jurusan teh? geografi Kang muhun. Lurus. Perbumian meureun nya. Sagala rupiah perbumian harus abi insyaallah lah. Masalah batu ge pangintennya Akang mah Batu cadas, batu bara, batu naon Akang sok batu aki ka abi sok Batu insyaallah. ginjal. Batu aya Kang. Prosesna kumaha aya leres taneuh sagala rupa abi mah Pokoknya mah masalah batu-batu mah apa lo gitu nya. leres abi mah batu taneuh cai apa abi mah hebat Kang Kencing batu nu kali itu batuna di mana eta di teh. mana batu nah hati longsoran nah hati gunung Alpen abi mah aya uning abi mah Perkawis batu eta perkawis teh. batu mah matan eta mah ngabahas abi mah mending ulah batu lah nu sanes deui lah mun Kang janten kitu Kang kudu kesananya da ari ngeluh terus mah urang teh ira harek Bakal kudangna kesana, rek ngeluh terus ira harek kudangna matan hayu lah hayu ka mana bangkit lah Bangkit. urang ulin ka Tegalaga Ya, tapi kan- oh peuting-peuting Kang Tegalaga uning Oh kungsi kantos. harga dibuka harga naon eta abi menggungkurahan kantos 2 kali Kang eta teh terus abi bari Tegalaga ayeuna wah atuh Ayeuna teh ayeuna teh hebat ayeuna mah Tegalaga. Tegalaga saha teh atuh Saha. wali kotana saha wali kota teh saha Dah, lain Kang orang. Ridwan Kamil Gubernur eta eta mah mah. cek abi ge eta mah gubernur da ka baheula mah yang jadi wali kota eta teh nyaros abi kantos janten wali kota. Depak gitu ka bumi. cenah cep cenah ayeuna mah rek jadi gubernur harus ji kitu ji gitu ji dongkap bumi abi dongkap kan anjeunna mah beberang kasagala Punten biasa. membahasa punten kumaha urang Sunda lah da anjeunna mah kan ulut teu ningali nulutik teu ningali luhur anger someah HDK Semah HDK gitunya. Semah HDK sasamatan anjeunna muka abi nomor hiji lah hidup Kang Ridwan Kamil berarti kita ada informasi ya berarti aya nu bade nyaralon oge kantun dongkap katen Akang bisa dijamin bagiannya insyaallah dongkap ka Nabi insyaallah Di- segala doa. bajang Jadi insyaallah walaupun dalam jadi nama kumaha pangeran Kumaha da eta Gusti mah. Allah we nya, Bener, Gusti wilayah Allah. eta Yang mah nya. penting makan doa teh butuh Kang. Leres. Lain ti keluarga wungkul bener. doa teh ti batur nu alus mah kumaha ti anak yatim Doa teh. paling wahid Kang sahih Bener. juara Ieu mah tauhid pisan. abi mah tauhid Kang Tah, wih deui ka
seniman nu terdampak Covid Laras. kan ayeuna mah geus teu pati mahabu teuing cara kamari-kamari kan nya ayeuna mah geus aya disebutna teh adaptasi kebiasaan baru nya Si new normal teh ya. new normal. Kudu kitu biar teh New normal. new normal. Nah, kemarin mulai seniwati nya geus mulai aya kagiatan deui, geus mulai lah ekspresi seni nate terlampiaskan deui Nah, eta. kitu nya. Tapi da meureun seniman teh teu malulu nafkahna teh tina seni. Tina seni Nya teu malulu nafkahna tina seni wae da meureun mun ngandalkeun nafkah tina seni mah da manehna henteu unggal jam main, henteu unggal poe main, henteu unggal minggu main kitu nya. Pasti kan kumaha carana nalika aya pandemi ieu meureun si seniman teh memang kudu kolaboratif, kudu inspiratif, jeung kudu kreatif di wilayah ieu jang kebutuhan hidupna nya. Nah, ayeuna kumaha permanggungan geus mulai rame ari di Kabupaten Bandung Kang nya Kabupaten Kita Bandung membuat satu bukan grup naonnya disebutna teh Kang komunitas. Komunitas. Kebetulan aya MHB MHB teh